naon iya teh lamun keluar mani di luar liang bujur bakal hamil teh jawab ku rupa-rupa eta nu komen tadi jawab nyawer henteu ieu maneh kena kumaha ari cai pajuhna diburakeun na bujur mah burakeun teh maya mah pernah sia besti teh maya ngalalakon ieu kan kudu disawer mun teh maya ke ngomong heueuh nya eta power teh maya baheula kan teh maya teh keur men ieu caritana nya kade ulah sageri mung diseungseungikeun teh mem keur men nya si salaki teh hayangeun heueuh bingung kan teh maya teh daek keur man matara teh maya masa kumaha cinta ka salaki keur men tara dibere teh maya mah soalna haram cenah cek ustad nya nya cek teh maya ge tingali penonton naik ulut hayang-hayang hatur nuhun hayang deui geus beres kitu nya teh maya teh dosa laki teh hayang deui cenah moal lila tuh sakedeung cenah teh kudu diasupkeun cenah kumaha we carana cenah cek popotongannya cek salaki ye kade ulah salah paham baheula carita kade orang julid dengekeun lah teh maya teh di kolomo heuh ya geus pas kitu pas arek bucat didedetkeun hulu teh maya log eta kaleg-leg besti sampel aya inung teh maya euy sebel hayang nyaho teh besti ulah sageuri cek teh maya ge bisi moal jadi carita deui eta mungkin bucat astagfirullah kelak aya tuh nu ngalaman besti teh maya hayang nanya ieu ka penonton 644 aya teu anu pernah ngasaan cai bocarna lalaki dina sungut ketik hiji coba hayang nyaho urang akukeun rasana jeung teh maya hiji Siti hiji eueuh deui wah loba ina wah tepuk tangan 25 26 27 30 hayu ketik hiji besti kade ieu ulah ngabohong ka teh maya anu geus pernahnya anu encan ulah ngetik kade ku teh maya kanyaho anu ngabohong jeung teu kade 708 salapan besti ieu penonton kunaon lali ngadengekeun teh maya 58 genep 10 hijinya anu geus pernah ngasaan tapi teh maya lain emang ngahaja ngasaan nya didedetkeun ku potongan teh maya mun baheula mah salakinya didedetkeun dikituku eta mah asup kabeh kana nu kieu rasana hayang nyaho teu besti nano-nano apa nano-nano hasem aya hanyir aya gurih aya kos mecin geuning ai kalobaan teuing make mecin penonton kunaon jadi 850 hei geus atuh loba teuing teh maya lieur ieu panon teh maya jadi kieu macan nu typing lieur kos TV hitam putih saperti kitu sayang rasana eta teh maya tepi ka bolong tengan sebal wow eta mah asin ayanya naon akitu rasana ieu urang akurkeun we nya jeung teh maya lamun sarua ketik 2 nya rasana ieu ade pertama rasana nanono haseumna aya nya cuka nya haseum terus amisna teh jadi amis hambar nya terusna hanyirna hanyir nog nya terusna deui semu kumaha kitunya ari nog bobodasna kumaha kitu eta mah sagala aya rasana di dieu teh nya ku teh maya teh da geus di dieu atuh jadi di pas kikituan pan teh maya kikituannya pas kaluar teh pan si lalaki teh sok gancang nih dikieu-kieu diungut-ungutna sirah teh maya dilelepkeun nya asup ngan ka dieu ieu mah kaleg-leg kabeh kitu mata anu bieu nu komen nya manehna mah dina bujur aing mah dina ganggarong teu sing reuneuh anu matak jadi hamil bucatna bareng gitu
Besti. Atuh pokona mah naon ieu? Pokona mah hangru, hangru nya bau naga na aya. Jadi cimani teh sakumaha berang daharna meureun nya. Aya bau kungkang gitu, aya hiliwir bau kungkangnya. Aya hiliwir bau bolokotono. Aya hiliwir bau keong teu damang. Jadi rupa-rupa we. Cenah aya nu ngomong cimani mah teu bau. Waduh. Nyarita bucat wae kenai daek deula teu entong cik teh maya oge nyarita bucat da teh maya macan pernah nyarita lamun eueuh nu komen pernah teu besti teh maya penggemar teh maya nyarita ti heula lamun masalah dina bucat atawa masalah dina jorak pernah teu pernah kan teh maya macakeun anu typing anu ngaleut eta kos TV hitam putih gitu. Jadi teh maya mah lamun misalkan anu typingna tentang agama karena agama kos utaja gitu. Lamun typingna nyaritakeun kahirupan ya kahirupan. Tara pernah teh maya miheulaan. Teh liontin eta liontin giok. Apa giok? Giok. Lain liontin giok. Naon ieu maman kumahanya nahan supaya bucatna barang mana maman awe orang baca nu typingna anu ngewa ka teh maya baca nu typingna nu typing tingali ieu teh macakeun nu typing lainnya gitakeun lamun hayang nahan bucat khusus ka kaum laki-laki pan geus arek tereh ieu bucat cabut heula celep langsung ganti profesi dirimu ngagolosoy ka hanapnya gitu pindah profesi ka hanap dilamot kacangna awewe tah lamun awewe arek bucat kaciri si kacang teh nyulan neg tah eureun ngalamutan cabutkeun deui jadi barang ngabeletuk kitu kaum lalaki mun deui astag jorok cenata besti Palah Santiago cek aing ge nu ngewa ka aing tong dideuleu video aing turun ka hanap ih ya jorok atuh sia teh kabeh ge bijilna tinu jorok termasuk sia gara-gara nu jorok mana jadi bijil nah ih sia diblok ieu ku aing maneuleu deui aing wah suang blok ieu teh sangarana teh Palah Santi blok ieu ku aing cing mah teu hayang dideuleu ku sia meni mun naroh ku sia mah tah sia mah neuleu deui hangus lamun ku teh maya katingali anu typing anu munafik ku teh maya mah langsung di blacklist di check out di blok. Jadi manehna saumur-umur boga TikTok mah bisa nempot teh maya aman. Jangan naon jelema munafik teu butuh teh maya teu butuh babaturan jelema munafik teu. Loba babaturan teh maya nya. Teu butuh teh maya mah jelmana teh maya netral. Jeung nu kumaha ge teh maya mah begaul. Jeung gay, jeung lesbi, jeung nu normal, jeung teu normal bagaul. Teh maya teh munafik jelmana. Amalia amaluna, Amalia amaluku. Gitu aja jadi jelema aya hayang hirup bahagia di dunia jeung akhirat kudu kitu. Ngomong jorok tapi ditonton pan lieunya teh munafik karena lamun manehna ngewa ka teh maya karake lamun live misalkan video live teh maya PYP ya wah Allah ieu penonton 867 asa ngimpi padahal minengnya iya sayang oke nya anu tos nerbangkeun koin aku teh maya katingali sabar teh maya iklan heula teh ku teh maya ditaikeun langsung dua ku teh maya live ieu pasti ngalewat karena beranak tong diketik itu langsung kaluhurkeun tah eta karak jelmana nu teu munafik eta bener ngewa ka teh maya ieu mah ongkoh dideuleu tapi di komena pika ngewaeun batur berarti munafik jelmana teu butuh teh maya mah naon deui ieu da moal dijual atuh giok teh maya mah eta
eta giok aing mah cenah. Heueuh giok iam. Aing mah heuh giok itu giok. Aing maneh. Pun teh pika serian sayang. Jadi rumah teh maya tempat hiburan dan tempat curhat. Jadi orang-orang yang munafik jangan sesekali masuk ke rumahnya teh maya. Karena oke pasti panas dengan pembicaraan teh maya. Karena teh maya tergantung yang konsulnya ya. Kebanyakan yang konsul sama teh maya pejuang garis 2. Terus teh maya harus membicarakan jurang. Nurul, makasih bekas selalu barokah seperti itu. Karena yang pengen punya keturunan pasti suruhna bucat barang jurang kan. Makanya jangan munafik sing jauh tong hayang ka teh maya. Nya abdi mah naon ieu? Nya abdi mah malah resep hatur nuhun sayang itu pan banyak ya yang nanya ke teh maya cenah teh maya resep awet muda ya gitu perbanyaklah hiburan hidup teh ulah ngarodat tuh ya ngarodat gitu teh maya mah selalu yakin di mana aya berang pasti aya peting di mana aya sedih pasti aya bunga di mana orang sangsara yakin bakal menang dunia itu besti. Biar umur ngolotin, tapi jiwa tetap muda. Biar kita janda, biar kita udah nenek-nenek, no penting empot kos kenal pot. Tapi ngali teh mah nonton lagi ustad loba, tapi ustadan teu munafik. Anu munafik mah ku teh mah meskipun manehna make sorban ngagaya bang, meskipun topina ganti kudu beung. Teu sieun teh mah da teh mah da teu ngomongkeun batur nya. Ayo ustad geuningan cenah naon cenah nonton nu gelo sarua gelona ai mahna komen berarti manehna panggelona nya. Ustad lieur cek aing tidak topi mah loba tuh 5.000-an. Jadi teh maya resep ka ustad anu bogaeun ilmu padi. Apal teu ilmu padi? Ilmu padi teh ustadna henteu panatikan. Lamun pare semakin bener semakin nunduk tak eta ilmu padi jelemana anu geus nasaup jelemana anu teu usilan kana kahirupan batur jelemana anu teu ngagibah netral jelemana tak eta ustad anu ku teh maya dihormati tapi anu ngaranna ustad kantun topina hungkul kantun naon ieu teh anu pagi lapiring nih mun eta ngaranna teh sorban teh eta tapi manehna komena pika nyerieun hate batur lain ustad dong gitu mah bener bro. Ilmu padi teh naon ieu ilmu padi teh anu bisa mere beasnya teh teuing kumaha maneh we iya urang maca anu komenna nya naon ieu laras teh tah Kang Ugun muhun sapertos kitu oh Coodah Coodah loba naik masang tas becedo